Pas subuh-subuh ieu teh indit seserahanna teh nepikeun kerdang dan oge kabereng. Heeh nya guys, ieu teh rek seserahan ka Majalaya. Tuh ning ieu mobil teh geus aya. Ari sugan teh rek jam karet we boro abi teh tenang nya guys di imahna teh. Keun kadang dan oge asal-asalan we ieu mah. Ripek geuningan rombongan pangantenna mah can kadarieu can aya. Geus sabaraha kali nungguan eta teh mimiti di jabal. Tuluy di bandrek deui nungguan. Ari pek geuningan can aya wae rombongan pangantenna teh geus we ieu teh ti heula. Tuh ning ieu ge geus nepi Cicalengka ieu teh deket stasiun apek teh can aya wae deui. Dilanjutkeun deui ieu teh perjalananna teh. Sabari ngeureuyeuh we geuningan bari nungguan. Tuh di dieu teh geus eureun deui wae bari nungguan panganten. Teu ku henteu atuh da ieu barudak teh cenah geus lalapar. Jadi we ieu teh hayang jarajan. Da eta meureunan rombongan panganten mah kaburu kapegat erek karon poe teh Persib. Di jalanna teh. Tuh nya guys ieu teh singkat carita geus karumpul we geus panggih jeung rombongan anu lain. Tuluy we ti dieu teh abi teh nyandak tatanggeuyan nya guys. Ari sugan teh imahna teh sisi jalan ari pek geuningan ieu teh ka jero gang deui da geuningan ari mobil mah henteu asup. Lumayan eta teh nya guys ti jalan raya ka imahna teh lumayan rada jauh jadi we ngesang. Singkat caritana ieu teh nya guys rek akad deui we tuh ning pangantenna oge minta izin heula ka mamah jeung ka bapakna. Rek akad teh geuningan. Tah ieu we nya guys keur acara akadna keur meujeuhna deg-degan. Singkat caritana geus beres we akadna teh. Tuluy we si panganten awewena teh dibijilkeun ieu teh nya guys. Heeh kitu dipertemukeun. Da pas akadna mah geuningan si awewena teh can dikaluarkeun. Cenah ayeuna we sentuhan pertama geus halal. Ari sakalian didoakeun tadi teh. Tah ayeuna mah nya guys bagean we tanda tanganeun. Singkat caritana geus beres we tanda tangan teh tah eta we simbolis antara pihak ti awewe jeung ti lalaki. Tah ieu we nya guys sabari tatanggeuyan teh diestafetkeun ieu teh. Geus beres mah sagala rupana ieu we nya guys abi teh eukeun ngantri. Kitu nya ngantri ieu we parasmanan geuning anu ditunggu-tunggu ti tadi. Heeh atuh nya guys uyuhan geura ieu teh pas parasmanana teh jam 11:30. Teu lalapar kumaha kabeh oge anu ngomong teh geus lalapar cenah eta teh. Uyuhan atuh indit ti subuh mula kedeung deui lohor karek erek nareang sangu. Tah eta atuh anu lila teh mah geuningan nungguan rombongan pangantenna. Singkat caritana ieu teh geus beres we sagala rupana ieu teh tinggal we baralikeun. Heeh kitu nya guys padahal tadi teh geus parasmanan teh. Sempet mariluan heula mulung tadi teh apek teh geuningan teu ka video. Heeh atuh da panasaran we geuningan ari teu milu mulung teh. Sangkilang di lembur batur oge. Tuh nya guys singkat caritana geus narepi deui we teh ka lembur. Da biasa geuning nya guys ari pas waktuna baralik mah asa sakedeung perjalananna teh. Beda deui jeung inditna mah sok asa lila.